olahraga apa sedikit kita. Asya ke hampura. Cik olahraga. Mana atuh kalau ningali tujang-tujang teh? Nggak tuh hadain orang suku. Hah, suku mana? Kira aku lek suku gajah mah. Hampura tuh. Dah ke olahraga. Olahraga we ya kieu. Untung hapoe ereng-erengan. Olahraga mah isu kudu nama. Cager mana kentu? Atuh mayu we. Nah, mana kali atuh. Itu tembak ke mana-mana. Lebih gelewat. Ate penting ge kieu. David Beckham mah komo. Nepi ka kieu sintangan kan itu mah. Kalau atuh eueuh main ngelekeun eueuh mah. Demi jiwa ieu mah. Ayo nah, mana ka dieu bau-bau aya pangabutus sama jeung munyik-munyik ieu. Dia ngobrol sama dia, panas. Cek jangan cek. Nah, siapa pengertian? Nah, olahraga masuk haus. Mantap. Oh, siapa itu kan? Naon, kan? Ayo olahraga. Ngobrol naon? Biasa we. Naon, biasa teh. Agar we nyemlit sama kemarin kamuna. Aku dari masalah ada aku. Sia kamari menang PKH kamanakeun eta menang sakira maneh mah PKH menang, UMKM menang, terus BLT menang. Mana mah menang sagala aing mah teu meunang nanaon. Eta cuma beunghar atuh rek menang kumaha ieu kongkorong sagede. Rantai kawin kongguan teh. Ari tempo susah mah ka aing nyam duit. Kamari mah geus meunang bantuan ka mana? Tuh ceda orang teh boga duit hari teh mah pira kurang boga duit rek minjem deui. Lamun beak duitna. Sia teh lamun boga duit teh ajakan piknik eueuh. Da mau minta aing mah. Bunyi-bunyi ngajakan piknik aja, aing teh piknik. Aduh nih karunya. Aing mah kieu we bakan. Tancingan. Besok Ban naon anu di dago-dago. bantal. Bansos ya teh. Nah, bantal. Eta loban ngadagoan. Bantal tuh. Tahu lah tuh nomor hiji. Ban naon anu pipa saya. Bansos oge wae. Pipa saya lagi dulu eta mah. Oh bener kapan? Sok obat nu pas saya gara-gara bansos. Anu ieu teu meunang, ieu meunang. Oh coba kita disirik geuning ka urang teu meunang. Aing mah geuleuh ka RT. Aing teu meunang. Udah coba beunghar atuh. Di hayang wae. Kau ayeuna hiji deui. Tilu, jawab. Jadi Ban naon anu nyuruduk? bansos. Lain sia teh nya banteng anu nyuruduk mah. Emang bansos aya tanuka? Ambek wae nih ambek olahraga. Haus kelak. Itu kan dari endorse. Enak nu obatnya. Gajah numpak beca katinggalina naon? Lalena. Nya bohongna sia teh tuh. Maknya teh aya gajah numpak beca. Maha carana gajah hayang asup ka kulkas. Gajah yang asup ka kulkas.
Gajah mah gede atuh. Ah sia mah kabaan mikir. Heeh, gajah teh gede, kulkas leutik rek kumaha asupna. Ya kali bukakeun kulkasna, asupkeun gajahna. Anggar ku aing mah teu kapikir soalna gajahna gede, kulkas gede kitu rek kumaha asupna. Entak tanyakeun heula gajah naon anu asupkeun teh gitu. Heuh tuh naon? Mereka gajah. Bae. Urang ya. Udah cucu, hari ini mah. Jadi we sok Nih hayo we jadi hiji deui. kaca. Kaca naon anu berat. Kecapi. Lain. Kacalikan gajah. Tah, enak mah geus berarti dia bereunjeun. Yo, Udah cucu nih bereunjeun cak atuh urang teh. ayeuna mah hiji deui we. Hayo we hiji deui. Ieu mah hiji deui asli hiji deui. Kepanjangan PKH naon? Aing. Pekop hakam sia. Ini Aing amba. tengah saan saatik-atik acan. Ayeuna pinjem sabaraha di maneh? 100 anggar we teh gede, moal gede. Gusti nu kamari ge 100 can dibayar. Ya tuh cedang ge ce dibayar tuh boga mah. Dijikeun jeung nu kamari jadi 200. Ah sia mah waduh kuntung murulu. Iraha ngomong teh. Engke. Kayaknya aku nanya orang tuh bakal menang transfer pokoknya mah. Urang dibayar sekalian. Mana lamun ngiluan MBK teh mah geus direnteng taku batur ngerakeun. Nah, mata kurang pinjaman ke ECG orang teh mumbung kitu na MBK mah era. Jadi batur arapaleun. Aing beja-beja we engke mah. Entong tuh ceu nih. Tu aing minjem tawa masjid ku aing mah di beja-beja. Si Keha minjem duit Taramayan Ayar kalau bentar. dituntut. Ai atuh dapat 50 na we. Oh, tuntutan acan. Tuh bulu atuh ceu nih kalau bang ngomong ceu nih lo bangun tuh tak tadi nih rek mana rek mana. Tadi orang kakak. Ucingan. Tetar ucingan sia teh. Oh, tetar ucingan. Kala ni eueuh teh males eta gabut. Kurang tetar ucingan deui. Embung bosan. Sia ada ka mana atuh? Ka jero di imah oge. Udah orang teh loba pigawe atuh di imah teh. Naon? Nyanyi urang DJ. Singer sia teh. Sakilang kamari butut suara ge ah. Nyeum sabaraha? 100. Antar kata em heula yuk. Ayo. Hayu tuh. Ayo ha. Di cepengan. Kopi kade, masna loba dirinya. Murah. Gitu. Naon? Siapa masa ge acang menang belanjaan pesan buat jajan we goblok. Mang ada namanya dua emangnya. Bos ya nama. Cut makasih. Beuna ieu. Mun ke mungkus balik na. Jadi imah. Lurus tunjung siapa? Sama melong. Yuk. Nuhun cenah nih. Ece nih bageun nulungan wae. Oh siapa ada gitu we? Ece urang teh ngarasa kalian gedenya hutangna ka saurang gitu. Jadi ka Ece unggul hutangna teu ka ditu ka dieu. Jadi urang teh nginjem deui 200 yang munahan ka Ciyayah. Karena teu ka ditu ka dieu urang teh mayarna jadi ngarasa kalian ka Ece gede. Menyosok jero si goblok. Bawa Ece. Ada yang teh. Urang teh poho atuh ka Ciyayah urang teh balik kali. Kita tinggal duit siapa? Ayo wengi jelema duit. Ayo lamun dibayar minggu hareup tinggalikeun. Tah. Ece Naon deui? Ni lieur hayo ceu. kesini urang teh rek camirin. Kan eta geus. Kapan ieu mah? Kapan ieu?
100 ieu teh nya keur pangabutuh tah ieu 200 na kan ka saya. Nah, pas ini urang teh ngirim 100 deui. Kaminya tuh can dikirim-kirim udah teh. Kemarin ini geus ka dieu. Mun batur boga tetangga kos maneh matak salah truk. Janji mayar lah ieu. Minggu hareup. Ngeus lieur. Hi kuat ka. Karek ingat saurang deui ceuk kasih mbak urang bawa hutang deui. Gusti nu agung sia. Allah. Kayaknya atuna ATM tadi ningali teh aya 67 juta. Eta teh emang kudu dibeakeun sapoe? Tadi cokot 500 ah teh kukuna ceuk mah. Buat ceuk urang era kasih mbak, urang teh janji kasih mbak teh. Ceuk urang teh mbak isuk dipunahan. Oh urang teh buru atuh ngarah. Kan gede sakalian tak kasa urang jadi urang teu kaditu ka dieu lieur gitu. Sia mah da lamun gablek duit poho ka aing teh. Urang juga duit gede teh ka sapoe. Asalan gede. Buat tuh. Ngolol acan boga duit mah ka imah ge tara. Ari tempat boga duit ka imah. Ari basa ece. Udah ka. Mesti gelis na. Kemuji-muji da emang aing mah geulis. Ibaratna oge. Ya ieu ku abi ditampil. Kan nyumpayan ku abi di Indonesia untuk ngomong itu seueur. Kita teh udah teh jauh. Kana mah tanya ho, anterkeun ka dieu. Mun maneh kitu wae boga duit tara ka dieu. Moal dibere injem deui. Nya atuh nya nih iraha tuh urang nepi ka teu mayar walaupun telat ge. Tong dituntut, tama tong dituntut. Nya moal nginjem nang sakieu. Tunggu balik ah. Ieu. Nya nya. Pasti cing barok. Cuma hayang kitu goblok.